dugi ka adabna bade nyiduh oge gek calik cerot ka kenca bade kehampangan di dia lebah serah 100 meter lompat heula. Jadi sesuai dengan subhanallah masih disucikan di alam urang teh ulah di kotoran ulah di gadabah tapi kudu dilestarikan sesuai sareng instruksi Allah ka Kangjeng Adam. Bahwa balong sirah Cisewu teh asal mulana tina sirah cai Cisewu asal mula tina Damar Sewu nalika caang bulan ngempral bulan purnama bulan tanggal 14 sirah cai Cisewu teh sanes kiru kitu kasorot ku sinar bulan mantul cahayana sing radiak tiga Damar Sewu disebut sirah Cisewu. Aya oke keajaiban Allah diaranggo ku sesepuh kapungkur dieut sambil munut ke Gusti Makagungan jadi cerdas dieut caina diibakeun hum darajatun indallah jeung saterusna nyuhunkeun dibakeun diangkat derajat jeung diparing kedudukan aya nu jadi camat jadi bupati disebut tuh bakal mah Cisewu teh cai karamat nepi ka ayeuna ge ayam di Jakarta ngadamalkeun kompak kana botol eta riwayat nepi ka disebut jiga Damar Sewu disebut Cisewu sirah Cisewu eta kusaha kapungkur satu acana DITI satu acana ayah goromolan para sesepuh di desa disebut Emak Cisewu. Emak Cisewu, saha jenengan aslina teh? Emak Cisewu teh disebutna oge disebutkeun Uyut Nisrum. Anu asal mulana ti Banten. Angkat ka pasisir kulon ngadon di Sagaleung. Kumargi ti dituna diserang ku parebut kekuasaan kerajaan Banten teh. Nya aya nu kalabur ka pakidulan ngagegeh di Cidaun Cianjur disebut Kadupana. Nya marangot di ditu makamna aya ayeuna pager maneh. Di makam paya buyut-buyut urang sararea teh. Saatosna nyebar-nyebar ka Cisewu, bumen-bumen teu isal Galeung, da kapungkur mah tanah teh sanes dipeser. Asal diakukeun we sa biak-biak nah gitu ecan lan terus alias aya nama agraria menteri ukur bakal lama nu mawi di Cisewu lalega tanah balaleunghar doi ka bumen-bumen di Cisewu nu ical Galeung nu tani tapi tetap dina keagamaan masih kuat agama Islam dugi ka adabna bade nyiduh oge gek calik cerot ka kenca bade kehampangan di dia lebah serah 100 meter lompat heula. Jadi sesuai dengan subhanallah masih disucikan di alam urang teh ulah di kotoran ulah di gadabah tapi kudu dilestarikan sesuai sareng instruksi Allah ka Kangjeng Adam sareng Hawa. Hei Adam jeung Hawa, moal samata-mata kami nyiptakeun ya alam dunia anu samagreng bumi jeung langit jeung gunung-gunung lautan jeung sapangasina bintang ti keur kahirupan anjeun di manakala anjeun ku kami ditugas nyebarkeun keturunan jadi manusia anu iman jeung takwa ka kami ngan bakal aya umat anjeun anu teu iman jeung takwa ka kami anu bakal ngaruksa di alam Bandungan tahun kasakitu tahun sakit batu ge disarentulan ku umat anjeun wujud batu si kaum batu mamana geus disentuh
malah kesike bakar ditaruh listrik ke kasar. Kapunten Ki, upami anu pangpayuna menahkan balong sirah saha manawuninga. Eta anu pang sanes balong sirah dah kapungkur mah. Eta tadi sebatna teh. Domeh aya sirah cai nya dina eta patempatan asa disebut balong sirah. Sirahna eta lawan cai bijilna cai. Aya mah anggar sirah cai. Ngan eta di dinya sirah cai ngabalong. Disebut balong sirah cai. Sabab bijilna dina balong, sisi balong. Sebat we balong sirah. Sabab sirah cai bijil dina eta babalongan. Anu harita paranti nyesep sasatuan. Hati nyesep teh nginum, tas nyatu ngarinum kadinya. Nah, saatos di dinya dipiara sirah cai ti sewu. Nya pinah eta nu bangsa kuda munding teh pinah. Nyesepna teh disebut ayeuna sesepan di mana? Sesepan di wilayah Pamalayan belah dieu Citalaga. Nya resep di Citalaga. Eta talaga oge aya sajarahna. Sabab talaga teh hiji kubangan anu caina herang paranti nginum munding nyesep we sebuah barali. Kali mangsa aya kuda dasok ngarukut kuda. Di dinya ngaca kuda teh mereka sidik kera eta beungeut kuda teh nembrak dina cai. Mangka ayeuna mah boro-boro bisa dipekengeun teng dages aya. Ren polisi naon teh dina cai teh. Aya kokotor we. Akibat sakana tarana ku jalema keneh. Akibat ku saruk sakana alam ku jalema keneh. Nu teu tanggung jawab teu iman jeung teu takwa ka Gusti Allah. Anu ngalanggar kana aturanana. Upami anu pangpayuna aya di Cisewu Ki. Saha kinten-kinten. Anu disebutna teh mah Cisewu nung tetereng namina. Aya makamna teu. Aya anu nyebatkeun Cilem. Aya anu nyebatkeun aya makamna. Namun teu diuninga ku balarea. Mah Cisewu lajeng generasi kedua saha? Generasi kedua anu disebut eyang Jamrong. Yang jamrong. Ini nggak nami aslinya saha? Saterang mung eta mah da alimun disebat asma namina. Bilih diucah Aceh, bilih dewa-dewakeun sieun. Margi anu makhluk pusih keneh. Pansok aya geuning ayeuna mah anu ngadewa-dewakeun makam. Oh ieu mah makam mah anu nepi ka di jarumjug di parunjung. Padahal eta makhluk Allah keneh, sasieun ku eta. Ditutup tepat teh namanya Eyang Jamrong. Pemikuburanna di mana? Walau-walam. Saatosna Eyang Jamrong saha? Saatosna Eyang Jamrong nyata anu donggap di Banten teh. Jenenganna saha? Jenenganna disebatna teh Mah Cisewu. Mah Cisewu sanes generasi anu ngawitan. Apan pendahulu eta teh nuturkeun teh Eyang Jamrong teh kadinya. Eta kan nuturkeun apak lacak Eyang Jamrong perjalananana. Mangka perjanjian sing saha jalma orang Cisewu, orang Pamalayan jeung sajabana anu pindah ka kaler maka bakal jadi di pejabat. Bukti akeun ayeuna. Tah kitu nepi ka sabab eta sirah cair. Sirah Cisewu dipake maran di kurang Cisewu pindah ka kaler jadi pejabat dalam Bandung, Bupati Bandung. Contoh sejarah sepintas emang. Tapi walau alam ieu mah rek disebut bohong pek. Disebut kenyataan teu naon. Pami hubungan sareng dalam sawidak kumaha eta manawi? Eta dalam sawidak teh anu sabenerna mah jalma beunghar. Lamun menang anu teh sawidak disebutna teh. Ai sawidak teh teh hitung bilanganana. Bongar sawidak. Bulu gitu ka mana teh balik. Menang parete 2 widak gitu. Kulantaran widak wae penghasilan disebut naon be? Mah sawidak. Nah, gitu. Seperti contoh Aki Panyadap. Walau alam saha ngaranna mah ngan tukang nyadap disebut Aki Panyadap. Ki okot. Oh, gitu. Nepi ka Aki oge boga rajahna.
bahula ya makan dah ya mah ada rek bisa sepek rek dianggap dongeng pek Kumaha raja Ki? lamun rek ngaraja naon rupa pepelakan boh imah Bismillahirrahmanirrahim heula. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sang Hyang Raja pamunah pamuntara hidup nu dipunah. Hidup nu munah, munah kayu, munah batu, munah angin, munah geni, munah jangkar, munah akar, munah kalakal salamar. Munah besi dipunah ku sang ratu capah payung Allah tutunggul busit pangeran Haji Mangkurat mangkurna nagara repsi Sulaiman sinagumur isun kangjeng Nabi Sulaiman sia makrum urang marum sia ya Allah nah eta disebut raja bakar repeh rapi tukang nyadap mal murag jenak kawung tukang alas suluh mal kakadek leungeuna anu milun cenah mal kapetel sana anu nahar cai moal ka sebelum cai geus repeh rapi bangga ya. Upami desanya desa anu ngawitan teh desa Pamalayan atau tapi desa Cisewu desa Nyalindung dia di Nyalindung kala Cisewu teh kapungkur mah anu ngawitan teh aya desa Nyalindung teh Nyalindung alihkeun ka Cisewu nu mawe dipekarkeun aya desa Nyalindung aya dah kapungkur dinya pokona pemilihan lurah ge henteu di dieu di Cisewu di dia di Nyalindung contoh saha nu ngawitan janten lurahna kapungkur di desa Nyalindung nu ngawitan janten lurah di Cisewu anu disebat ke rapli lah sanes Pak bae dieu eta kelurahan mah anu disebatna teh alah anu reng-rengan apih manap lah pokoknya ada satu dinya kupun dua nyata walurah Sutisna Wijaya Sarbini tak duka seumur hidup hampir sama digentos harita ku man icinya kula rek seras we ayeuna ku anu engal-engal ayeuna mana we uning ngawitan desa Cisewu aya tahun sabaraha kinten-kinten ya sekitar 48-an aya desa Cisewu teh tapi untuk mencakup kepemerintahan heula desa gitu ngarupakeun cabang heula mun ayeuna mah sabab kepemerintahanana pan baheula mah tadi pilih langsung ditunjuk diangkat keluarga gitu kabeh dina kan aya pemilihan sesuai dengan kahayang masyarakat gitu lopetna ki ka sajarah Talegong kumaha sajarahna